Bismillahirrahmanirrahim. Pembelokan sejarah para aulia Allah, wali sanga dan lain sebagainya mulai kudu kapalin mah kudu apalin usalah ye nek sanu ngabenerkeun ka hareupeuna. Jandek dieuweuhkeun sejarah para aulia Allah teh. Eta kan secara teori Allah Maha Kawasa. Eta mah sakadar kekhawatiran be teu urang. Ai kabelah ditubantu ja kabeh geus aya ti qada Allah. Urang lamun ingat ka qada Allah teh ilmullah bikulli basa yajri. Ilmu Allah karena setiap perkara anu bakal berjalan minal kaun di bumi ayeuna mustaqbalan geus ditulis di qada Allah. Kuari ketika pelaksanaan ngaranna qadar wuku hadzal ladzi ta'allaqa ilmullah kuari sesuai jeung ilmu Allah di qadana kuari berangkat urang diuk di dieu horeng di qada Allah na geus aya tulisanana minggu tanggal sekian bakal ngahadiran geus teu aya sautak seutik acan nu berbeda geus bae berang urang geus beres ngaji ye qada Allah bakal naon ka hiji-hiji jelema balalik ti dieu teh sesuai jeung nu aya di qada Allah. Eueuh nu kaliwat seutik-eutik acan ka jarum-jarum potong geus aya tulisanana di qada Allah. Urang lahir tanggal sabaraha maot tanggal sabaraha geus aya di qada Allah. Kemudian pagawean urang sapopoena, pamajikan urang, dagang urang, tani urang, muriang urang, sehat urang, ka dokter urang, ka kiai urang dan lain sebagainya. Kabeh geus aya tulisanana di ditu. Masya Allah. Eueuh nu kaluar ngaranna qada di zaman azali. Kuari mangan sakadar injaz teh pelaksanaan tulisan nu aya di qada Allah. Matak dikhawatirkeun ge dikhawatirkeun ieu si urang akhir urang teh husnul khotimah apa henteu ieu nu paling dikhawatirkeun lamun bisa dideuleuh di qada Allah na pan teu gadeuleu tah urusan Allah sedengkeun layarudul qada ila doa ka mana ta lumpatna tah eueuh anu bisa nolak kana qada Allah kecuali doa pan qada Allah sebisa ditolak ku doa qada nu mana nu mantah qada teh kabagi-bagi gitu. Nah urang lamun nyaritakeun kos kitu kuari siganang urang padahal manang qada Allah. Nah di dieulah tergantung tingkatan jelema. Lamun tingkatan jelema di syariat berarti penuh ikhtiar diganjar. Ketika naik kana thariqah disederhanakeun ikhtiar teh kumaha Gusti baheula aya ikhtiarna tapi bergantung ka Gusti Allah. Aya ikhtiar tapi bergantung ka Gusti Allah. Ketika ikhtiar geus eueuh berarti ka hakikat nyanggakeun sadaya-daya. Tah eta lamun urang geus datang ka hakikat, eueuh nang urangan kabeh ge nang Allah. Tah lamun geus nang Allah kabeh geus jana ge kumaha perintah Allah bae. Nah, lamun berjuang dipimpin ku Kangjeng Rasulullah informasinya langsung ti Gusti Allah datang malaikat Jibril atau langsung wahyu datang ka dirina gidaheun sebab langsung ti Gusti Allah ndek turun pembantu malaikat Kangjeng geus dibejaan bakal menang na geus dibejaan bakal anu na geus bejaan geus teu cangcaya urang babarengan jeung Kangjeng Rasulullah pasti jasa ngeunaheun Kangjeng Rasul teu aya para sahabat sarua dibere keistimewaan ikhlasna datang ke hakikat informasi langsung melalui ilham kabelah dieuna tabiin masih hebat asba tabiin ka dieuna makin eueuh nu bisa komunikasi jeung Allah sebab henteu hakikat ngan sakadar syariat mah hitung-hitungan doang ai hitung-hitungan hukum mah engkeuna debat cak ieu meunang cak ieu henteu cak ieu hayu cak ieu henteu cak ieu atuh tah mah moal beres-beres syariat besalilana kos kitu bae nu mantak dina kitab lage mimiti kudu kabelah dieuna ai henteu mah masalah kabelah dah kil pikih teh kos kitu teh ngaranna. Nah lamun geus bersyariat mah lain deui ya hitung-hitunganna lain hitung-hitungan syariat tapi kumaha Gusti Allah teu dibere nempo ka Lauhil Mahfuz cuman informasi akurat dengan pirosatul mukmin leuwih tajam tibatan pedang
kabelah dituna hakikat mantaknya nama aya aturan terjadi ka anu teh embung ka anu teh siap ka anu teh perang ge kitu keneh perang di zaman kamari ieu di zaman Belanda urang ngalawan Belanda jeung ahli hakikat ngeunaheun pemberangkatan ulah waka heulana tunggu sakitu ditu geus dirange ke heula ulah waka encan aya informasi ti ilahi ti Gusti Allah ketika informasi ti Gusti Allah berangkat berarti kan izin Allah na teh ieu hese urang ge kuarikan dek jandung teh masalah ngan izin Allah apa izin nafsu lain dehem tolol teh budak itulah aku langsung ngadehem iya izin lah hese ge izin Allah apa izin nafsu nah lamun urang geus izin Allah mah tuh masalah aya awewe bu masyaallah nya masal dikawin bae kajeun cenah kula mah henteu di naon ngaranna henteu di naon kula mah cenah karena Allah bae yang babarengan di akhirat mah bobo budak waliullah tah berarti waliatullah da ieu da hese teh jelema nu ahli hakikat urang lamun nyaritakeun Gus Dur geus datangnya nama ka hakikat hese ditebakna ku urang aya aturannya nu berangkat ka ditu ka mana silaturahmi ke Jawa datang ka jalan belok ke mana cek supir ayo ikutin aja ke rumah Ki Uci cek supir teh ini kan mau ke Jawa enggak usah ke rumah Ki Uci aja lebaran pancen bebeja na mendek ka Jawa kan ka dieu jana lebaran ngobrol bade ngadaran kacang di dieu tapi aya rahasia-rahasia anu teu katebak ka urang tuh reganan inti daripada silaturahmi ngabuahkeun obrolan syariat datang ka thariqah datang ka ngan teu katebak wih luhur lah luar biasa nah eta keur carita sabaraha kali jada kunjungan sabaraha kali membawa hikmah encan Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam cacak-cacak Gus Dur bae membawa hikmah anu luar biasa teu katebakeun nyaritakeun seputar kiai nyaritakeun seputar Indonesia nyaritakeun seputar teu katebak ku urang oh kabelah itu namanya nyaritakeun ilmu hakikat teu katebak sama sakali obrolan nu kadengena ku urang biasa padahal luar biasa nah kuari seperti Habib Lutfi nya itu teu kaharti ku urang geus moal kaharti jelema kos kitu tiba heulana ge Jalaluddin Rumi teu kaharti ku urang mun amprok jeung Tuan Syekh Abdul Qadir moal kaharti sebenarnya ya urang ge mun babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin moal kaharti ulah-ulah jeung Syekh Maulana Hasanuddin urang babarengan jeung Syekh Asnawi Caringin we lamun amprok urang moal kaharti sarua bae atuh urang kapanggih jeung Haji Pendi teu kaharti atuh kolot-kolot si kos kitu gara-garana teu kaharti atuh mending dirante bae cek urang teh mah teu kaharti sarua moal kaharti sebab beda urang diuk babarengan tapi roh anu berbeda nu ieu mah babarenganna jeung dagangan nu ieu mah babarenganna jeung PNS jeung pemerintahan nu ieu mah babarenganna teh jeung kemewahan nu ieu mah babarenganna jeung Gusti Allah atuh mana bisa beda rohna di mana aya jelema anu kuari awakna mah kan di majelis tapi rohna keur aya di restoran kan aya atuh neuleuh jam lewat kiai tah eta rohna berarti kan aya di restoran kan geus kitu tah ye malah mendek demo kiai tolong tuh main bae sih rek balik bae sih awakna di majelis tapi rohna mah keur aya di dagangan awakna di masjid tapi rohna mah keur aya di imah awakna di masjid tah nu hese ge di mana urang aya roh urang jeung Allah innallaha ma'ana Allah selalu bareng jeung urang tur urang geus diatur di qada Allah ketika aya gempa jelema ahli Allah mah masyaallah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala saya di qada Allah jelema nu katimpah nu nanaon geus aya di qadana ulah hese tah urang lamun kos kitu tah itiis bakal ka hate kitiis ketika urang kawin tah nyandung kanyawan kuno kolot neng geus aya di qadana neng paling gejaknya kodo lag tak kodo ulah kitu neng neng ngaji unggal minggu dikira dipakena iya kodo ya pabelit ya dah dicaritakeun kodo memang kumaha gitu geus moal aya kaluar ti kodo neng geus kula geus balik di kodo ieu nya
ulah kitu neng. Anak sanu ngurusan geus urang atur kodok bari mah cek nya kula balik ka imah ieu geus ati kodok Allahna uapan tah anak tah ulah kitu neng ulah kitu ieu geus kodok ya tungtung lah urang perebut kodok. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab. Nah, henteu beragama-agama anu hati jelema-jelema anu dibere kitab yana Yahudi jeung Nasrani. Masyaallah karim. Ieu nu hese urang. Deuk mencapai hakikat teh kan kudu perang. Lamun ieu jaritakeun qatilul ladzina la yu'minuna, perang di medan laga. Jeung kafir jeung Yahudi jeung Nasrani dua mun teu urang nu eleh nyana nu eleh selesai babari teh mah aya masana masa peperangan sanajan relay sabaraha puluh tahun tapi masa urang mah pasti bae aya waktuna Palestina geus sabaraha puluh tahun perang tetapi kapan waktu perang nama si eta mah sakitu bae nah kuari qatilul ladzina la yu'minuna bil yaumil akhir perangan kafir Yahudi jeung Yahudi aya waktuna nu hese ge ieu merangan kahayang merangan nafsu hayang mencapai tahap hakikat di samping kudu boga guru syariatna heula nu rapih menuju ka Allah hayang usul melalui thariqah guruna ge teu sambarangan guru thariqah anu ayeuna mata atuh masyaallah karim ieu mah keur carita masa si guru thariqah masih keneh kudu make mahar sagala sia geus beat ku aing nya sapi hijinya kok thariqah sek urusan jeung sapi mun eueuh sapi kumaha cenah ya kebo dua mun eueuh kebo emas mun emas lah duit bae tuh hese jang naon tuh mama mursid hayang beli mobil. Iya, urusan ada iya mursid teh deuk meuli mobil tah jauh. Kudu bener lain urusan kaya jeung miskinna tapi lurus ka Allah. Teangan anu bisa memantau karena kalakuan murid salah jeung teu salahna, mundur jeung majuna eta garana guru mursyid. Untuk mencapai hakikat lalaunan dan hayu berarti kan aya titik-titik nu keur diperjuangkeun tahap awal ieu nu kudu diperjuangkeun teh nah lamun urang jaritakeun berjuang perang ngalawan nafsu urang makan kuari hese ieu nafsu mana nu ku urang geus diperangan nya teh nyaho lebah berarti kan kudu aya anu nganyahokeun nafsu nu ieu nafsul lawamah teh aya sabaraha nafsul lawamah teh aya 9 perjuangkeun hiji-hiji al-laum al-hawa al-makruh al-ujub al-ghibah itu al-kidbu nah perangan eta sok sia hiji heula hiji ulah cuan Jawa delanan perangan eta salila sia nyuad-nyawad berarti sia moal wusul ilallah sebab pada hakikat nama kabeh nang Allah ketika sia nyawad ka hiji perkara pan eta teh bertentangan jeung hakikat sia dek menuju hakikat ulah nyawad sok urang mah pan cuad-cuad bae ka jelema teh sebenarnya eta geulis-geulis teh mun dibere jangkung mah aduh misal geus moal jadi wali teh jelema kos kitu moal masih nyawadkeun we cak Allah ji anu aing nangieun aing kunaon dicawad ku sia goblok da budak. Nah, urang sebenarnya mah geulis da budak da. Ya Allah ya Rabbi. Ngan hanjakal rada gendut teuing da budak. Waduh lamun dibere semampai geus teh mah. Aduh geus. Pokona mah bintang kejora bae aduh. Ya Allah, ngan hanjakal tuh budak rada gendut teuing. Tah eta ngaranna nyawad tah kos kitu tah. Moal jadi wali tah. Datang ka hiji rage kajen teh ngabudak ge zikir moal. Sebab cawadan ka cenah mah. Komo lamun geus jadi watak mah cawadan bae naon bae dicawad bae aya jelema teh. Boga watak teh nyawad bae. Geus tah mah moal boro-boro jadi wali tah mah. Boro-boro jadi wali jadi tatangga nu bener ge moal tah mah geus kitu mah. Jadi boga titik-titik nu deuk diperjuangkeun aya guruna. Ieu bae heula tah perjuangkeun ku sia tah. Eta. Ayo. Kayak kenyawan kan perkembangan anak. Oh. Engke kanyahoan naik ieu nafsu ieu naik nafsu tah
aya anu mantau kadele lempang nages lain diuk nages lain segala nages lain berarti aya tahapan-tahapan torekat teh lain zikirna zikir mah gampang dek dikencengkeun dek dilalaunkeun babari ieu mah dipasalahkeun zikir bage cak ieu la ilaha illallah cak ieu la ilaha illallah teka tamakos kitu ngamasalahkeun maca tamakos kitu mah jauh keneh ka Gusti Allah ulah dimasalahkeun maning tanyakeun aslina zikir kumaha sih jaya aturanana apa dina thariqah teh ulah dipertahankeun la ilaha illallah la ilaha illallah alamun la ilaha illallah salah tah cak alfiyah lain jurusan alfiyah ieu mah ka ieu mah jurusan maca mah alfiyah ieu mah lain jurusan alfiyah kakak mah kumaha sih nu mantak aya jelema gagah jasa ngajina neuk asup torekat ngadalil di hareupeun guru oh mending ka ditu bae neangan guru nu saja lain urusan dalil ieu mah urusan dek nundukkeun ruh lain urusan dalil mah teu di alfiahan di soropan di mantekan tamakos kitu mah pamud kos itu ieu mah dek nundukkeun ruh geus teu kudu dibaca ayatna geus teu kudu dibaca hadisna jarago maca hadis jeung ayatna urang ngarekeun ki puloli di luhur tilu panggung atuh saudara tungtung nama amplop kene ieu permasalahan roh lain masalah la ilaha illallah teka taman kos kitu ngaji deui lain masalah maca engke di ayatan lain masalah ayat mantap kula dioper-oper aya hiji kiai datang ke Habib Lutfi sono aja ke Ki Uci ke Habib Lutfi datang ka kula sapetingna balik kayak datang deui ka dieu kunaon ajeng macakeun kiai kumaha cenah ayat ieu pertalian jeung thariqah kunaon oh paingan ku Habib Lutfi dioper ka aing orang iya jelema ngadalil balik sia ka ditu balik deui ka Habib Lutfi ka ditu balik deui ka Habib Lutfi Habib Lutfi titah ka dede caknya aing kos bola bae atuh sia ngadalil mah tak wari dengekeun ngaji tah di ayatna di hadisna bedek dipanjangkeun udah eta karak dalil ai deuk ka torekat mah ulah ngadalil sami'na wa ata'na nyangakeun sadaya-daya abdi mah bener sia sumuhun tuh sapuan tuh dari aduh kiai tak kadang tidak nyaman geus waduh tampiling sak wae atuh lain kitu tarekat mah zikir mah ambalaya babari la ilaha illallah pan kenceng amat sih kiai cauna loba patalira jeung cau asal ngariung dinu susah bae la ilaha illallah 11 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kiai saya tikamat lah susah ya sakena torekat si kos kitu heran aing mah masyaallah karim nu hese ge ngalunakeun ruh supaya lunak berhakikat kana qada Allah teh ilmu Allah qadar Allah teh ilmu Allah nu qada mah baheula di azali qadar nu ayeuna wukuha allazi ta'allaqa bihi ilmu berarti kan urang teu kaluar tina ilmu Allah karasa apa henteu urang ngojai dina ilmu Allah kakurung ku qada jeung qadar Allah hakikat mah urang teh dina ilmu Allah lamun eta ilmu Allah geus nyulusup ka jero kalbu urang moal berdaya ya Allah ya Rabb deuk ka mana atuh abdi jaka nyahoan bae ku Gusti kicep abdi teh kanyahoan ku Gusti denge abdi kanyahoan ku Gusti abdi teh keur ngojai di ene-ene mu Gusti sin Gusti paingan Kangjeng resepeun pisan lamun Kangjeng puasa poe Senin sebab kelahiran mun poe Kemis lantaran pas amal ditempa ku Gusti Allah kulana keur puasa cek Kangjeng resep Allah neuleukeun kula keur sujud tahajud Allah neuleukeun kula keur duha resep Allah neuleukeun kula keur berjuang perang berarti kan ngojai dina ilmu Allah nah lamun jelema geus ngojai dina ilmu Allah moal daek pikiran Wedan. Aya bener. Di mana? Ya di jalan, buku di mana aing goblok. Eta
kolot eta tolol. Iya di jalan mal kabel deui datang ka dinya datang. Iya. Ya Allah. Jelema du di ilmu Allah ngojai isi. Nanaonan teh pas kitu teh ya Allah ya Rabb. Isi urang dek berangkat bage keke didelekeun ku Gusti Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Oh hate teh didelek deuk ka mana ieu cenderungna dunia, berkat dunia dan lain sebagainya. Isin amat ka Gusti Allah. Engke lamun jaga di akhirat ditanya, maneh waktu kunjungan ka anu teh pan tujuanna teh hayang dunia. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Tah. Iyalah qada jeung qadar Allah. Tak nyorot ka urang. Urang teh horenganan di jero ilmu Allah. Mantak aya bae bahasa hakikat kullu ma tara wa kullu ma tasma'u eta teh fi ilmi. Naon nu kadeuleu naon nu kadenge aya di ilmu Allah. Paksa nu kadeuleu ku urang teh aya dina ilmu Allah. Urangna geuneuleuna dina ilmu Allah. Nu kadenge ku urang suara aya dina ilmu Allah. Sedenge urangna ge aya dina ilmu Allah. Atuh urang teh keur ngojai di ilmu Allah. Bisa kos kitu teh kumaha eta? Perang ngalawan nafsu nu mana nafsu anu geus diatur ku ahli thariqah titik-titik nu kudu diperanganana ente lulus wusul ilallah nyebrang datanglah ke hakikat indah behorenganan salat teh ngeunaheun jasa Allah wa terasa diri nu salat teh digerakkeun ku Allah jak qada Allah dage detik eta menit eta jam eta geus aya tulisanana di qada Allah bakal salat tahajud. Ieu teh hanya pelaksanaan qada Allah di jero ilmu Allah. Allahu akbar. Ngeunah tah salat 2 rakaat nu eta dibandingkeun jeung 10.000 salat nu ieu. 10.000 geus lain 1.000 deui. 10.000 rakaat kana datang ka tarangna ge beak. Beak make sujud cak ka mana tarang ieu. Bandingkeun jeung nu 2 rakaat masih kena hebatan nu 2 rakaat zikir anu berhakikat atawa makrifat la ilaha illallah kagambar maha kawasana Allah istighna jeung iftiqarna teh kagambar wujud kidambako nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kagambar sifat nafsiyah salabiyah ma'ani jeung ma'nawiyah kagambar intina horenganan Gusti Allah luar biasa hiji la ilaha illallah bandingkeun jeung jelema nu teu marifat jutaan la ilaha illallah timbang di akhirat bakal beratan hiji la ilaha illallah. Masya Allah kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sayyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudna salat teh ulah kasih sikagigir ka Allah nu nitahna Allah nu rek ngaganjarna Allah kunaon hayang kalem ka tatangga atuh kan bloon eta jelema nu nita salat Allah nu rek ngaganjarna Allah nu rek malesna Allah kunaon haju urang hayang kalem ka atasan ku atasan ku bawahan ku tatangga dan lain sebagainya cak Allah aing nu nita aing nu ngaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon teh budak hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantep lah ka Allah geus lah ka Allah mulai geus ka Allah Allah praktek bae di imah Allahu akbar aing nu mantap gegeurahannya salat abeh kadeuleuan ku tatangga aing pan aing mah ustad belon tah ustad tah jadi hayang kadeuleunan lain ku Allah ku tatangga abeh di pajarbu tah mah ustad hebat biasa salatna di heula bae nyana mah beuh pohara lah cedah aing abeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat belum teh cepata moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu pertama teu bagus nu kadua ge teu bagus kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuh Allah inna sholati sanyana salat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususnya ibadah haji ibadah umrah
ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun kalahkeun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah oh aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umroh kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrohna moal beres neraka tam umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing aing mah dipaksakeun ka jeung kuku mah aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pana tuh sia ka babaturan atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh saha atuh Allah aja hayang kaluna kusa ya bagi dua siapa kuat eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di dalam inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah deg di ka Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi deg di ka Allah kan kajen kumaha sebab nu Allah pokona abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah oh kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa eta bos inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah balik tadi amplopan lillah lillah sia kawana eta yes eta lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya salian Allah nu bisa ngahirupan urang eueuh aya salian Allah nu bisa maehan urang eueuh paeh hirup nang saha nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung apa hara parai panggung mulai guys kita perang sialah aing ngatur kanyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung ya liwat ke kuburan kiaina borangan dak sia di sisi ye saya di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya geus ulah nu lompat sia deh tenang ulah sieun jadinya mah geus paeh bareng hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai gusak bural kiai nu lompat lah cak satria panjana nu pidato cenah sakira ulah lompat cara lompat ieu lah betatangkeun itu panjana sorangan goblok sia lain tuturkeun aing sia jadi santri serba salah anu borangan mah kos kitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh Pak zarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan sholat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman cekna aing sholat sholli fardhu isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai sholat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kalaluar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantak di tengah geus sia kunaon kalaluar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar caknya mah menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kalaluar ka BJ atuh aing ditinggalkeun ieu caknya deui ka 3 rakaat santri kalaluar kabeh can anggeus salat euy cakela kunaon kalaluar agen datang ke tahiyat blontak kiai eta borangan gos gitu boro-boro mimpin perang mimpin zarah ge salat borangan tah ieu urang mah ieu nyaho ieu kuari hirup nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah eueuh paeh wa Allah
aya nu bisa maehan salian Allah. Jadi berarti hirup jeung pae dosa nu Allah rela teh lamun kuari perang paeh nang Allah, hirup paeh nang Allah, perang tita ku Allah, siap dari panggung praktekna coba kiai perang siap tante kiai lah maksudnya kayak yayasan kan can angge sih kakarak salantai kedua lantai deh apaan sapan kreditan can bareres ya. Mun bisa mau ulah perang lah mun bisa ulah orang aman-aman baik lain agama orang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jah ibadah tentrem keneh ngaji talalentrem keneh adapun tama masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran kuari teh geus dijajah ku Amerika jadi kuari ka Amerika mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun di pae hirup nang Allah ieu wakai wakal lana ya tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka dituna anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae lanan emang teu rela ieu kiai lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hate aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah tuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak beurang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah yang perang jasa emang kunaon itu utang budek kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tadi kayak hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan kercarita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ya atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang jatuh teh nyaho Allahu alam kumaha kahareupna tuh kuari sanajan diembung-embung ge aya wae perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur. Ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur. Sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu. Encan hebat atuh. Oh Allah nu ngatur aing. Udang subuh, tas subuh mandi, tas mandi ngawuduk. Kajen aing mantep puasa ge pokoknya yang penting ngaji bae jagedean ngaji ganjara jeung puasa mah emang dalil nu tembung puasa mah kos kitu nya ge boga dalil sarua nya ge daripada cekna teu puasa jeung teu ngaji atuh mendingan urang cekna tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah nang Allah teteh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang murian urang berusaha ka dokter urang tak berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali kahayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas ya cak Allah paeh kajen ku kumaha ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat nah enggak masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser malah ngeunah ibadah nu bantak peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya
lain rasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa ku saha ku kuntilanak itu memang kadinya bahaya tuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun salih sunat tahajud di rakaatain Allah sejak kaulah salat tahajud 2 rakaat musafir al-bawan bar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah subhanallah Allah Sami Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab dah asa urang masa kumaha urang sih tanaga urang sakumaha kakuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik kok bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nyana mah geus asa ku Allah bae jana mah ngan saukur pas lang layangan dipaenkeun tah kudu mentang naset ka dieu set ka ditu tugu sia kenyan ka luhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat mah paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus jam 4 diuk reup PS udang jam 7 ai subuh ka mana subuh leugit subuh tahajud bangunan 20 rakaat subuh ya Allah keur carita Allah abe mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanaga ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang nu bisa nyeun hirup iwati Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nu mantak lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa urang lapar lapar ge dititah ku Allah jahil lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 asal kuat cek ini lah cek kiai ge sakuat mah sakuat cek kiai ge ngeunaan sama kiai ngeunaan sama guys jam 10 Allahumma laka sumtu wa mantu ana gitu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok gerage bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah nah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun ku urang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah beuh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho pana
ari dina bertarikoh mah tasawuf kudu ridho bae. Ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah, nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah. Urang ulah aya nentang ka Gusti Allah, lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti, dilaparan ge ku Gusti, abdi ridho parentah Gusti pas kabeuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sun aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing geragageun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik kurang loba terido udang penting dua aduh tunduh aduh saha nu teh tunduh atuh jam 2 mah jak kabeh tunduh jam memena kan nonton TV heula kan tunduh tuh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi deh SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia teh naon udang teh Gusti Allah ku aing diudangkeun geus teh aing deuk ngeuleuh kariduan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakitu kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia ketika urang tunduh terus kacai wudu bandi wudu salat Allah tunduk Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jam 2 kurang aing bisa hudang cak Allah bolon teu budak ugurang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sah malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang 2 peting 2 atau aya 10 di dia hiji di mana di mata 2 gitu takan diceli 2 di irung disungut kan di malaikat hafazoh mun malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka celi urang hees mun malaikat eta asup ka irung jehe komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gaple eleh Kang beca bana. Datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh blon itu Kang beca mah tuh. Salah ngabohong. Bebejana deuk narik didorong. Gede bohong tuh budak. Dorong ulah narik. Tah itu Kang beca cara dironggangnya nah sarena teh dibale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sirim tapi kan biasa bae sirim datang ka dieu malaikat sirim datang ka dieu sirim datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor diudangkeun malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih cak malaikat ku aing dihudangkeun ke titah zohor bolon sia malaikat seserian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun nang ngahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadengeun suara azan bener hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah aki-aki mazum hayya 'alal falah cek tukang beca teu ngeunaheun teh budak azan dah SD urang malaikat apa tuh gaduh lamun malaikat apa tuh lenyai segala macem dararatan barang sana kumaha ya teteh ngahudangkeun ka urang udang beuting diudangkeun kan malaikat udang jasa udang bae urang nah hayang udang mah udang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing udang sorangan cibana udang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu Akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan keur
aya diparentah Gusti ridhokeun tunduh abdi ridho diberi tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ye haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikritikan ya Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho da di jalanan lapar nama teu ridho ridhokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge parek paeh beneran sia kaye lantar deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi deuk dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajen kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho titana mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nya aing nya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai ridho aing beusi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebutkeun ridho teh geus ibat atuh cepet bae sia ku bahas nya jawabna maksud sia mun paeh kuari ridho keheula nya ye angel aing mah kadanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula ih teu jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeng berat nu mantak kabeng berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogo cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lah nu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu ku belanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok geura ge ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tatangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia etalah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun be urus emang pamere ti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeng berat tuh deuk naon pake kabeng berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek henteu oh nya mobil di mana henteu teu gablek ieu mah eta nu dihareup musah tah batur tah mah cicing di dieu bae tah mah pancok dipake nyana ngajak henteu oh nya motor di mana oreng henteu boga itu nu nyalande Allah saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu eta motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat teh pamajikan los ai daek mah jikan hideung ieu tas blang jasa aja naon mantap bukan pemajikan mah kanu gelis-gelis besi berat dia paehna itu berat aduh neng cek malaikat berat ke pemajikan coba anu hideung mah nya pendek hideung pamajikan berat henteu pas gitu iya di pasar Gambalaya aduh cek malaikat ieu hampang jasa geus gegeran udah pake kaberat tokon teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hideung kos kitu geus gegerakeun cep aman coba cek malaikat ieu kumpae ku ari teh aduh teh toko mah aduh toko kakarak anggeus cenah eta mangganing kamari tas ngecot
jadi gendut-gendut ku balik kata mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat teh paeh teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunya pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qoblaan tamutu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeung berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui kiai oplo tambah kos itu mah ki haji oplo kiai onam setengah oplo lah ya tuh kene iya urang teh akan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuhan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeung berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kumaha urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilak mata kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia iyalah thariqah mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksudna kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae bila perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus urang ka masjid maka boeh bae Allah euy paji kunaon aing geus asa paeh bae hirup ieu geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus pake boeh bae geus diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu mal ngariung geus terus geus aing geus ieu mah inget poe geus cecekelan bae itu aya rangda di aya rangda onam oh masalah si anak mah sabaraha eta masa kedanyakeun anakna keneh blon loba tah ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati maot teh nu Allah lain nu urang jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna jan paeh mah kos kitu encan waktuna mah tuh lamun kamari keur carita kejadian di Jili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema dijero 30-an kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh 30-an sabulan teu paeh dijero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya mimiti nama terus ngobrol ka belah dieuna datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan dijero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan dijero menang saha saya jaritakeun anak ketika tsunami Aceh dah geus lupa yang mata manu biasa ieu mah jelema ahli Allah pan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami begitu rek beak cai kakarak jana oh ieu tsunami nang saha ulala ora hese teh kos kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae
sanajan teu perang teu tsunami teu gempa di luhur kasur make AC udangkeun ku pamajikanna modar bae nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sokok teuing ka awak urang ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun ulah hook ye udang penting asana aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak emang usaha si awak eta ayo nu saha si awak nu Allah ayo hirup nu saha nu Allah pada tu teu daek laksanakeun perintah Allah kesel tak nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing deuk laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh sese berangkat per minggu ka mana dia ngaji kita kuda ku Allah kita ku saeta ngaji ku Allah awak ku Allah dititah ku Allah aya kita tuh kurang bensin teh duit teh aing ka Allah cak pamajikanna sial tah pamajikan blon aya titah ku Allah maka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh hunting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae Dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasehatan pas kerjieun resep akan gusi resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diparentah salat ku Allah parentah ngaji ku Allah deuk dikaallahkeun kajeud leuleus si aing mah rela asal diparentah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuari titah perang rela aing mah titah perang ja nu nitah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun lagi ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perang na Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo deuk dikawanakeun banyak kana neraka gitu cek Allah tuh kumaha aing ulah kitu bagus abdi sakieu kurang kumaha deui Gusti teu protes urang di akhirat teu bisa di kana neraka kan teu bisa ieu atuh surga-surga nu awing neraka-neraka weuh sok jalir kitu urang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah ai rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka surga aya disebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ikan neraka mah nya terserah Gusti pantes nak mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing Gusti ning lek kasorgakeun bae sih sapira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti titah nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah pae teh kudu dicabut los janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa pae teh dicabut kageun atuh rela jasa rek dikumahakeun teu aya kabeber pae na Gusti hirup na Gusti kuari dititah pae ku Gusti atuh na Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jeung ku pae mah kapan kapangi jeung Allah itu pae mah teu kapangi jeung Allah rindu jasa jeung Allah eta kan ngeunaheun bos gitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut teh naon nyabut nyawa nu bener ya atuh sok ralagaan nih pan pae ke urusan pae can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen lebih salah milih aku mau nomor duit bengke geus pilpres bangeunangeun negara geus aya presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya mah aya ih cek malakal maut naon urusan aja jeung pilpres pae sia
serahkeun ka Allah gerak inna sholati sanyana salat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nusasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berarti la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejengan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hazil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula ja Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku aya sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'an wa ana awwalul muslimin pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam sumohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang panderina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pangheulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pangheulana asup ka surga adalah kaula berikut umat-umat kaula ialah wa ana awwalul limi tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantak ku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung ini wajah tu wajhiya jadi kita urusanana urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna meunang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Imam Ghazali Imam Syafi'i mah meunang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa datang ka selesai
Tapi Imam Malik mah lain, langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki. Imam Hambali mah lain, malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah deuk make nu mana ge. Nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas, Maliki aya, Hanafi aya, Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat. Riwayat mana tuh? Tuh. Nah iyalah, masyaallah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah. Begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi. Wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sa'nyana salat abdi dan nunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janunitah nage Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun nage Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin. Ieu milik Allah nu Allah adek di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin. Ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah. Ngeunaheun kan. Moal aya ke nyalimpang-nyalimpang moal. Moal aya nyalimpang-nyalimpang sholli Allahu akbar. Allahu akbar kabirah motor di mana ditunjang dan teu budak aduh remna blong lah itu beres tuh budak apa ganti bae tuh motor sih cak Gusti Allah sih salat sih apa kerja di showroom salat sih kos kitu padahal di sia maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin isin teh urang geus ikrar make sungut kunaon ate ngolemar isin ka isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus beta mah sorga we ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang bae pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur teh tadi nanyakeun teu kararagok lah kalotor di baju lah ceuk engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir masyaallah mimiti hayang geus hayang dibere terbiasa ka ditunda tah lamun trek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese tah mah teu bisa diaya-ayakeun teu bisa dihusu-husu teu bisa eta pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net sunsuk deuh ngeunaheun amat tah salat aya kurang dirapi-rapi salat boke baju bagus sorban bagus segala nembok sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat bareng dedet betul nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos kieu ya tolol deuk khusus kos kitu eta hese aya nu biasa-biasa bae teh anu mantak ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah
rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan rupa najenya teu bagus teh rahasiakeun ka mata geus yang disimpen kajenting nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu menang pamere camat teu beres ieu oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang soal penting beda ge kira engke aya karasa ilmu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel teh jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate itulah Qul a'udzu billahi rabba wallahu a'lam